Urang menang di tugas anyar di Kang Haji Mayung her. Urang teh kudu ngasilkeun deui. Aya hiji inceran imah anyar. Geusina loba pisan banda anu berharga. Haji Mayu. Ayaku tidak. Naon aya maneh tidak. Teu hanteu. Tong di bahasa Indonesiakeun atau bahasa Sunda we ngarah kaharti ku urang. Nalika kuring arek ngajorag imah nu beunghar. Kuring sok ngadadak ngiribeuteun kakang. Atuh si laing mah arek ini tah tong dahar cengek. Kalakuan ngadahar cengek mesti baheula kakang. Hek jauh kacai di imah anu bakal dijorag ku urang. Justru eta jarakna ka WC teh aya meureun kana 5 kiloanan. Kumaha mun dibejaan heula nu boga imahna supaya nyadiakeun cai keur urang modal. Kapan maneh nega apa ya? Pemborongna teh keur libur da isukan teh Sabtu. Cek kuring mah lain kitu kakang. Tong ngalangan beungeut aing kahalangan tina kamera. Jadi dia ngomong. Kira-kira ilmu naon nu rek dipake engke? Justru eta her nu matak bingung kaula teh. Cik sugan maneh boga saran. Kira-kira ilmu naon kudu di? Nya lamun kitu carana mah. Urang init ayeuna we. Bang bejaan heula anu rek dicorag imah. Hayu. Nah kadinya jalan ahead. Kapan kiri jalan poho. Imah nama di ditu lain kadinya arahna. Poho kang.